dulur-dulur kemonesan kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Datang deui ieu nu burung anjir. Kenaon Brad? Biasa we niis. Naon? Aduh anjing. Aduh. Jelas deui wae ieu anjir. Nikmatna Brad, bahagiana luar biasa Brad. Anjing. Naon? Ya. Urang tadi isu-isu ngalewat. Biasa. Awewe. Tadi Brad, aja dengekeun kemana ya lakon caritana. Sok dengekeun. Yes. Tiap poe tak awewe. Enggak ada gangguan. Laguan saha? Ada orang lewat. Tuh ingkah Brad. Cicing dirinya. Ya, cai. Pedena ieu aki-aki mah. Cek aing ge Brad Pitt mah lewat anjir, pedena ku aki-aki mah aslina anjir. Ini panas wae an. Naon anjir panas teu panas sok tuluikeun. Maneh mah setiap urang boga kabogo anyar ulah jeung ulah. Teu Jeung panas maneh mah. saha anjir ulah. Teu urang mah satuju sok. Sok. Ye. Ini pasti lain jelema lain. Lamun urang ngaliwatnya. So. Beneran uka kasih mah uka naon, uka kasih rap naon lagi aneh Brad. Ya. Laguan wae tiap urang ngaliwat saya Brad. Culang cileung hungkul. Punten jabi. Tarane malantara Brad. Teuing kumaha urang bingung. Anu sok ngadaguan wae jadi pertanyaan mah urang. Di mana ya teh di mana? Tah harapan imah BM mah. Urang bingung Brad. Melongkeun ge urang. Urang pernah nyabak. Dicabak urang pernah Brad sekali. Penasaran da melongkeun wae. Marenyed langsung. Marenyed Brad langsung. Naon deui wae ya aing curiga anjing panggil jeung belut listrik ieu anjing. Lain ya da dihareupeun biebah mah tatangga biebah mah eueuh anjir, eueuh nu awewe, eueuh nu gadis sugan rana kabehna ge nini hungkul di dinya. Tuh, us mulai panas deui maneh. Lain mulai panas. Urang ngabejaan ka di dinya bahwa di dinya teh eueuh dihareupeun imah biebah teh nu pangorana oge biebah hungkul. Kabehna ge eueuh di dinya mah lobana komo duda. Nah, dinya mah ye berade dicabak kurangnya. Tardas keneh. Marawan jiga mah berade euy. Tardas. Buukna ge panjang. Jika nama salam dunia berada panjangna buukna tah. Urang pernah sekali nyabak buukna. Nyetrum langsung nyetrum ka urang. Saking setruman cinta meureunnya. Kumaha we rasa teh nyetrum gitu. Sing sarariak berada euy. Lain tapi ya mah euy. Nya lain belut listrik tapi naon. Terus. Tak urang teh Brad. Geus capek Brad. Geus hampir 8 urang. Ka urang teh bogot geus bingung kudu kumaha urang minta tulung wayahna Brad. Pangmiceunkeun pelet urang geus teh sanggup urang main mah. Geus teh sanggup ingkar-ingkar ka mana-mana ge urang. Mana aing geus ngomong ceu aing ge. Urang mah teu nyaho lah kanu pelet-pelet gitu. Mangan ieu anu jadi pertanyaan eta hareupeun imah biebah awewe saha atuh. Baik urang mah tapi ulah bijak-bijak amaturnya. Era urang tiang listrik. Anjing. Cek aing ge anjing. Karena burung sugan ieu. Aing mah curiga ieu anya ditutupan kieu nya make kupluk. Curiga cai aing mah ieu otakna bolong anya. Ya. Tiang listrik bogoheun ka si lain. Heeh. Urang aneh. Parah anjing. Ngajanteng wae nungguan si lain sapopoe gitu kaliwat. Buukna panjang dicabak kalah ngerenyed kurang teh euy. Nya anjing tiang listrik bukan. Cek aing mah kode dinya teh dipeluk anjir sok. Mending ge lamun hujannya, lamun hujan-hujan pan karunya ngajanteng teh tiang listrik teh ku didinya teh dipeluk sing lila. Modar anjing. Modar. Pusingkeun pisan anjir ieu. Stres aing yang hareupan aki-aki ieu mampun teh. Terus ngajaran ka setrum can. Acan kumaha gitu? Bibi mah asa hayang ka setrum.
Astagfirullahaladzim. Mit amit bibi. Meureun kasetrum kumaha ai bibi? Ai bibi motivasina naon hayang kasetrum sagala heuh? Wah nyung rugi merang listrik unggal bulan. Tengasan kesetrum-setrum acan mah abong. Anjing. Nya ada setrum teh hakaneun bi. Meureun bibi kasetrum mah meureun jengker atuh. Lah bae nu penting mah hayang kesetrum pokona malah titik deui. Geus keueuh ieu bibi aing. Ampun teuing karihakan tiang listrik tuh hayang kasetrum-setrum teuing mah. Kebayang meureun ieu bibi aing. Geus geuneuk ieu warnana ge. Tambah kasetrum. Meureun teh hejo bagedod meureun mah. Parah ini. Orang ke warung sebelah manyar yang didinya yuk. Aya di mo. Aya ih komplit sih didinya mah. Terus apa mayarkeun kumaha yang gini ngajakan nyeblak? Hayu lah aya tenang. Oh atuh ayu. Tapi ulah nu mah teuing nya. Abi geek seblak ceker hayam. Dibek naon? Bibi mah resepna lauk, di ditu enak hayam ya putu beuki bibi mah. Pan di ditu mah sagala aya bi. Atuh tinggal mesen eta we. Seblak ceker lauk. Emang lauk cekeran mo? Bibi. Pan hayam ge cekeran. Kira aku lauk henteu. Ceng, beunah jiga nanya ngadar surabi ning euy. Cocok pisan Brad sore-sore kieu mah deuh teuing. Meuli jig Kasaha meulina Brad? eta Mang Marsan anjir haradeut keneh keur meuleup geura wayah kieu mah. Cik, Atuh meureun Brad. Ka Mang Marsan mah lain Surabi, ngaranna ge Suramang. anjing saroceng ieu. Ya. Henteu kitu konsepna saroceng. Terus lamun misalkan kitu konsepna, lamun nu dagangna nini meureun jadi Surani meureun nya. Lamun dagangna aki-aki jadi Suraki. Terus lamun nu dagangna anjir neng jadi Suranengnya. Parah anjing saroceng ieu. Anger Surabi saroceng. Jeung meuli. Meuli jig. Kade ulah meuli Surabi nu atah anjir. Suramang berarti meulinanya Brad. Surabi anger. Parah anjing saroceng. Gaudur dinya. Teboga puguh Brad Atuh anjir teu boga wae anjir. Sakalian atuh orang teu boga mah atuh boga di dinya. Pan urang teh tadi keur memeh ka dieu teh Brad. Ek meuli di Alfa. Kasirna eta aing keuheuh. Teu dibere gara urang meuli rokok Brad. Kiraku anjir. Asli urang mah. Pan urang meulina ku permen. Meuli permen kumaha ieu teh meuli ku permen kumaha barter atuh gitu mah lain meuli meureun. Pan urang teh seringnya ke Alfa kumpul-kumpul ku urang teh permen pamulangan ti Alfa pan urang sukurang 1000 teh dipulangan permen dibelikeun deui kana rokok teh dibere kala dicarekan geura. Ngomongan ieu anjir si Kosim. Henteu kitu konsepna Kosim. Ya, eta teh maksudna eueuh pulangan anjir dibalikeun permen, dibelikeun kana permen maksudna eta. Terus dikumpul-kumpul ku maneh salila 3 bulan, terus dibalikeun deui ka itu, ajang meuli udud. Tapi heueuh cenah euy. Kuduna pulangan teh tong ku permen euy. Heueuh nya euy.